Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman rerencangan. Jadi di video iya abdi bade ngaluarkan segala keresahan di per YouTubean Indonesia, di per TVan Indonesia, di permediaan Indonesia. Lagi hangat-hangatnya, hanet-hanetna Vanessa Angel 80 juta prostitusi online. Wow gitu. Bener dong, wow itu sih. Wow lah, 80 juta. Ini yang duit di mana coba? Kan hayang. 80 juta lamun jeung anak kosan-kos abdi bisa bayar kosan 80 tahunan. Abdi pembela Vanessa Angel. Abdi ngabela Vanessa Angel. Vanessa Angel abdi bela. ente ngabela karena kelakuan Vanessa Angel, tapi ngabela atas nama Vanessa Angel 80 juta prostitusi online boroting, tapi si Vanessa Angel namun abdi ngalakukan kesalahan terus tapi teu aya nu nyaho ya ukur abdi ngalakukan kesalahan jeung anjeun gitu parembuk bereskeun beres. Vanessa Angel ngalakukan kesalahan membuat resah negara Indonesia. Kita resah, kita dungu gitu. Kenapa kita dungu? Karena kita memakan daang. Naon anu diberitakeun ku media, akun-akun gosip, akun lambetura, Instagram lambetura, akun-akun kitu kudu dibasmi, kudu dihancurkeun. Vanessa Angel mah teu salah. Anu ngablow up kaluhur ka mediana saha? Saha? Ayo. Akun gosip ngapoe berita akun Vanessa Angel 80 juta, Vanessa Angel 80 juta. Abdi anu nonton, abdi nu nonton ngapoe TV akan inget buka si Vanessa Angel. Si Vanessa Angel teh teringat ngapoe di kosan teh. Ngerti deh. Vanessa Angel 80 juta, 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 Vanessa Angel 80 juta. Terngiang-ngiang. Why gitu. Jadi nu salahna si Vanessa Angel. Tuh 100% Vanessa Angel salah. Akun-akun gosip, TV-TV nu teu bener ngaberitakeunna. Cobalah mendikip ku TV, disimpen ku TV. Tong diberitakeun naonana gituan teh tong diberitakeun, berita-berita teu cer gitu teh tong beritakeun. Simpen we. Atuh. Ya. Why udah begitu pusing abdi. Vanessa Angel Vanessa Angel 80 juta ngapoe diberitakeun ku TV keun inget ieu na sirah teh keun sieut keun rudet inget terus 80 juta bos nepi ka rerencangan babaturan abdi ya. Rencangan di nabes babaturan kuliah akan ngomong kieu nyeletuk kieu. Bayaran semester berapa? 80 juta. Jadi na otak teh langsung 80 juta. Gorengan sabaraha 80 juta. Mie ayam bara 80 juta. Rusak gitu. Otak teh rusak udah angka 80 juta. Oh my god. Jadi eta kegelisahan tentang media di Indonesia, please tong diberitakeun teu bener mah tentang Vanessa Angel deh. Tentang Vanessa Angel, Angel Elga, Vicky Prasetyo, berita-berita nu kitu aduh, eueunan karunya ka anak-anak di Indonesia, ka anak-anak Sunda, ka anak-anak Jawa, Madura. Rusak otakna teh lanjut TV. Nyaho teh nu lanjut TV teh sawe. Adik urang 15 tahun masih lanjut TV. Kumaha deui hiburan, tapi lain jadina lain hiburan. Ngarusak kan otak. Rusak. Jadi kumaha TV? Diteruskeun wae acara-acara situ. Eureunna atuh lah. Please atulah. Ulah nepi ka rujit Indonesia teh gara-gara berita-berita nu teu bener. Emang sih duitna loba tapi aduh. Nyaah tuh orang Indonesia. Nyaah ka kami
kumaha tuh cenah yang maju negara. Manya Vanessa Angel esek-esek diberitakeun terus ngaku kan antep biarkeun polisi nu meresa. Eta naonan pipireun media tuh. Ame eraeun si Vanessa Angel. Moal kan gimana ge. Hah. Beungeut orang Indonesia nu era mah wa. Rek kieu wae. Hah? Aduh. Terus Assalamualaikum.